Cil, itu pas aku mau Cil. Oh, Kebenaran pamajikan aing keur nyiram. Nyikin video ka aku. oh tuh urang teh. Yang kedua, ayo orang tangkeun. Aku mau aya Didi dengan kurang diteangan di jalan ke mana tadi bolak-balik praktek aya Didi dengan Emang tadi di dia urang tadi seorang pusing tadi pokokna mah can cair-cair lihat sirah pokokna mah ieu. Aduh, tadi kadi ngahajak papanasan supaya cair suga ada cair ai kapanasan masana SG kapanasan cair kan nyaho meureun cair. Mantap tadi. Jadi kieu urang teh nya. Pamajikan keur hamil, arek bulan minta dipanggilkeun video ka komo. Urang minta bantuan ka komo. Bisa tapi nah. Bisa tapi nyaho meureun pokokna mah. Gampang ai masalahnya umurna mah. Karena saya tikna paling urang DP heula kumaha mun DP heula. Bisa. Paling kayak sesana ditransfer. Paling DP heula ieu. Oke. Kayak sakieu ieu kayak. Tadi lada ngajual bui tadi teh ke Mang Daim. DP heula. Anu kieu pokokna mah ngeun video ge tetap cair pokokna mah lamun geus ngeun kieu pokokna mah langsung dijieunkeun video soalnya cair pokokna mah sasana make pokokna mah di TF yang ngadenge mah pokokna mah nyaho meureun pokokna anu kieu mah langsung dijieunkeun lancar ngeun video ge mantap banget kita jieunkeun langsung nyaho meureun langsung dijieunkeun anu kieu sana nyaho meureun nu kieu tadi ngaranna pamajikan teh Pamajikan teh ngaranna teh Saniin teh Saniin. Depan sing rada halus lah gaul bukan nama gitu. Pokokna mah langsung dijieunkeun videona pokokna mah oke rek sing lucu-lucu pokokna mah nyatu oke siap. Oke pokokna ece-ece pak nujuh bulan teh Saniin nya pokokna lucu ngaranna pokokna mudah-mudahan teh Saniin dan pokokna masing babari pokokna masing babari ngaranna teh ngajuruna jeung mudah-mudahan sing datang ece nya sak nujuh bulan tercinta nyaho meureun rek nujuh bulan ece Saniin lucu ngaranna yang seri kaguguran pas ngadenge ngaranna ge becek tadi teh ece Saniin oke pokokna mah ece Saniin mudah-mudahan 7 bulan pokokna ece karago karana urang mudah-mudahan sing selamat pokokna sing berkah terus pokokna masing dede bayi sing lucu sing selamat pokokna sing mulus pokokna namanya pokokna mah nya buat teteh Saniin nya lucu nya karena pokokna mah sakti lah pokokna namanya pokokna mah semangat buat ibi Saniin ece Saniin nyaho meureun ani pedes beres video kan pokokna mah kayak kurang kayak dikirim ke kayak di tag di TikTok di IG di Facebook pokokna mah tapi ulah pokoknya nyaho meureun rada tua pokokna mah paling sakitu we nya malam ieu arek ka Mang Sadiki nih arek meuli kalapal kayaknya kade we nya ya assalamualaikum salam.